warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tunji qailaha min azabi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah anu mulia, oge sakumna hamba-hamba Allah anu iman ka Allah sinareng, ka Rasulna, kanu janten kakasihna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka para nabina, ka para rasulna, ka para malaikatna, kana kitabna terkhusus kana Al-Qur'an, oge kana dintenan kiamah sinareng kana tanda-tandana, oge kana takdir bahwa sagala nu tumiba ka makhluk eta kabeh ti Allah, eta kabeh ku Allah. Oge sagala suatu makhluk eta kabeh nu Allah. Oge hamba-hamba Allah, umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu kagungan kedudukan teristimewa karena anu ku Allah diselir janten hamba-hamba Allah plus janten umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eta umat anu paling diistimewakeun ku Allah, umat anu paling dipikadeudeuh ku Allah,
anu jadi wasilah lantaran aya hubungan erat sareng kakasih Allah anu pang dipika cinta naku Allah ti saantero sadaya ciptaan Allah nupang disampurnakeunana ku Allah dina sagala sisi kasayanana oge sagala sisina eta kasayan sadayana, yakni panutup para nabi, panutup para rasul, imam para nabi, imam para rasul, oge imam para malaikat. Anu ku Allah dijantenkeun rahmat, yakni wujud welas asihna Allah kasadaya ciptaanana nu disebat rahmatan lil alamin. Anu ku Allah Ta'ala dijenengkeun sebagai pembela, juru penyelamat sakabeh makhluk, juru pembela sakabeh makhluk. Jaga dina poe kiamah tatkala sakabeh makhluk teu aya anu dipaparinan kakawasaan bisa melaan kabeh makhluk, boh malaikat, boh para nabi, para rasul, boh bangsa jalma, bangsa manusia, satu hewan, bangsa setan. Angin anu ku Allah dipaparinan kakawasaan tiasa nyafaatan sadayana nu disebat syafaat uzma mu hiji-hijina ciptaan Allah, yakni kakasih Allah junjunan alam kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Daya nu dimaksad ku Imam Busiri radhiyallahu anhu kalayan dawuhanana dina akhir qasidah burdahna, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. He makhluk nupang mulia-muliana, mali man aludhu bihi ta'aya kaulanun, makhluk anu janten gunung pananggehan abdi sadaya. Siwaka kajabi paduka ya Rasulullah ingda hululil hadithil amami tatkala tumiba kajadian anu tohaga nu pohara anu menyeluruh kasakabeh makhluk Allah, tegesna sakabeh manusia, sakabeh bangsa jin, sakabeh malaikat, sakabeh bangsa setan, satu hewan. Tegesna dina poe kiamah teu aya anu tiasa nyafaatan, anu tiasa melaan kajabi mung paduka wungkul ya Rasulullah. Ieu maksud maliman aludzu bihi, secara sabab, secara wasilah. Mantenanana anu ku Allah subhanahu wa ta'ala dipaparinan kedudukan anu pang agung-agungna, dipaparinan anugerah nupang tohaga-tohagana. Anu mantenanana ku Allah ditakdirkeun dipilih janten nabi, janten rasul, janten pembimbing, janten pentarbiyah, janten penyuci, janten cahaya, janten dokter,
janten pelindung, janten pengasih, janten penyayang nu disebat bil mu'minina raufur rahim, janten penghibur, penenang, penerang, pengangkat harkat martabat, penyelamat urang sadayana sebagai umatna, oge urang sadayana anu ku Allah ditakdirkeun, dikersakeun, dipilih ku Allah janten umat mantenanana. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Urang teh ku diciptakeunana oge ka alam wujud tina eueuhna naon geus kudu syukur. Da kabeh ku Allah, kabeh ti Allah. Tuluy urang kudu syukur teh diciptakeun teh urang teh diasupkeun kana kelompok insan jelema, kudu syukur deui urang teh dijieun setan ku Allah, teu dijieun domba urang teh ku Allah, teu dijieun babi, teu dijieun anjing, dasar wae tina sisi ciptaan mah pada ciptaan Allah. Kudu syukur deui geus jadi jelema teh urang teh kudu syukur deui bahwa urang teh dipaparinan warna-warni nikmat anu ku Allah teu dipaparinkeun ke makhluk sajen. Syukuran deui, Masya Allah. Sebab jelema mah ku Allah Ta'ala dijantenkeun khalifah sehingga sakabeh ahli bumi jeung bumina bisa dikuasai ku jelema. Masya Allah. Unu bisa ngawasa iwati jelema macan sakumaha gagahna, unu bisa ngawasa eueuh angin jelema-jelemana oge jelema boga kaunggulan teh deui di samping bisa komunikasi jeung alam mulki, alam anu ebreh, oge bisa komunikasi jeung alam malakut, komunikasi jeung alam jabarut, komunikasi jeung alam lahut. Ieu jelema ya. Ieu eueuh di makhluk Allah lainna. Diunggulkeun ku Allah, ieu syukuraneun. Syukuraneun deui sabada dipaparinan mang pirang-pirang anugerah nu teu dipaparinkeun ka makhluk Allah nu sejen. Oge urang sadayana ku Allah di anugerahan iman, di anugerahan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aya di antara urang nu di anugerahan ihsan saeutik jeung gedena da teu sarua tuh darajat iman, darajat Islam, darajat ihsan boh dina sisi ilmuna, kailmuan, pengetahuan, boh dina sisi pengamalan, ya
boh lahirna boh batina boh dina sisi akhlak jeung adabna, boh dina sisi penyampaian dakwah, tabligh, ta'lim, tarbiyah, amar bil ma'ruf nahi anil munkar kanu sejen. Teu sami sami. Tapi walhasil dipaparinan anugerah iman, dipaparinan anugerah Islam ge ieu teh anugerah anu wah pangtohaga-tohagana. Ieu teh teu dipaparinkeun ka sakabeh jelema ternyata, teu dipaparinkeun ka sakabeh bangsa jin ternyata. Lolobana mah bangsa jalma bangsa jin teh teu dianugerahan eta. Ari kanikmatan dunya mah kabeh dibere. Ngan ari iman Islam mah teu kabeh dibere. Ieu mah anu terpilih we, terpilih kumaha nya anu dipilih ku Allah rek jadi makhluk anu nyaho ka Allah, nu boga hubungan jeung Allah, nu deket jeung Allah, nu engke di surga rek dipenakeun jeung Allah. Allah eueuh pangkat pangluhur-luhurna iwal ti eta, eueuh kanikmatan nu pangluhur-luhurna iwal ti eta. Eueuh ari makhluk panggih jeung makhluk mah sarua we pada makhluk ya. Makhluk dicintai ku makhluk, dipikanya ku makhluk, sarua we pada makhluk. Makhluk dimuliakeun ku makhluk, dipika deudeuh ku makhluk, nya sarua we pada makhluk. Makhluk nyarane ka makhluk, disaranean ku makhluknya pada makhluk. Nu istimewa mah makhluk bisa wawuh jeung khaliq ta eta. Nu pangagung-agungna mah makhluk bisa caket sareng khaliqna. Makhluk bisa tepang sareng khaliqna. Makhluk bisa kengeng ridho cinta kadedeh kanyaah khaliqna Allah. Makhluk bisa ningali ka khaliqna. Teu pang agung-agung teh mimitina teh ku iman, hubungan makhluk jeung khaliq teh mata eueuh nu agung, nu teu iman mah eueuh nu untung, nu teu iman mah musing loba duitna, musing beunghar nyacaka, musing boga jabatan dunya, raja sadunya, musing gagah perkasa, musing pintar, eueuh keagunganana samueus-mueus acan. Naon sababna? Sabab hatena teu wawuheun ka khaliqna, hatena eueuh kedekatan ka khaliqna, hatena eueuh kepercayaan, eueuh cinta, eueuh takdim ka khaliqna, hatena eueuh katundukan ka khaliqna. Tundukna teh kana hawa nafsuna we, terus sapopoe sapeuting teh. Tundukna teh kana bisikan-bisikan setan we, sapopoe sapeuting teh. Masyaallah. Allah lumawi ku Allah didawuhkeun ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Jelema teh ongkot tina sisi
wujud penciptaan mah pang indah-indah na pang hade-hade na hatta jeung malaikat oge hade kene jelema dina takwim mah teu kan ngan jelema teh digejretkeun ku pangeran teh teu boga darajat summa radadnahu asfala safilin tuluy ku kami dibalikeun kanu panghanap-hanapna tisa kabeh nu hanap hartina eueuh panghanap-hanapna kan darokat ai kahandap mah darokat bahasana teh ai kaluhur mah darajat eueuh kerakna we tah hinana ge kerakna we pang hina-hinana iwa ti jalma deui tina sisi dedeg pangadeg mah fi ahsani takwim tapi darajat eueuh jelema teh darajatan di mungguh Allah sameus-meus acan nu beunghar eueuh darajatan nu gagah nu pinter nu kasep nu geulis nu sohor eueuh di payuneun Allah mah eueuh darajatan kabehanana aya dina panghina-hinana dina panghanap-hanapna tisa kabeh nu hanap asfala teh panghanap-hanapna ari safilin tisa kabeh nu hanap artina eueuh panghina-hinana ieu jelema deh kunaon ieu teh jelema teh bisa mulia teh illal ladzina amanu tuh ya bisa mulia teh eta di mana ati boga hubungan jeung Khaliq di mana ati aya kayakinan ka Khaliq jalla jalaluhu wahdah di mana dina ati aya cinta ka sang Khaliq jalla jalaluhu wahdah di mana ati aya ta'zim ka sang Khaliq jalla jalaluhu wahdah di mana ati aya kanyaho ka sang Khaliq jalla jalaluhu wahdah di mana ati ya ingat kasang Khaliq jalla jalaluhu wahdah di mana ati sono kasang Khaliq jalla jalaluhu wahdah di mana ati syukur kasang Khaliq jalla jalaluhu wahdah di mana ati nyarane kasang Khaliq jalla jalaluhu wahdah di mana ati sabar ya sabar karena ujian-ujian dina nying hareupan ujian-ujian sang Khaliq jalla jalaluhu wahdah di mana ati ridho karena pembagian sang Khaliq jalla jalaluhu wahdah di mana ati hade sangka ka sang Khaliq jalla jalaluhu wahdah di mana ati kan nganyahokeun dawuh-dawuh aturan-aturan sang Khaliq jalla jalaluhu wahdah di mana ati tuluy taat kana eta aturan sang Khaliq jalla jalaluhu wahdah wa amilus sholihat ngalakonan parentah sang Khaliq ngajauhan larangan sang Khaliq jalla jalaluhu wahdah kakarak eta naik boga darajat mimitina boga darajat nyata tina keyakinan ati tina kepercayaan ati nu dibarengan ku cinta jeung takdim da teu sah ari percaya wungkul eueuh cinta mah sah percaya wungkul ka Allah eueuh takzim eueuh ngagungkeun dina ati teu sah iman ka Allah iman ka Rasul sallallahu alaihi wasallam kudu dibarengan ku cinta jeung takzim semakin sempurna keyakinan semakin minuhan ati ieu kacintaan jeung ta'zim dan semakin luhur darajat semakin mineng inget ieu hate ka Allah semakin luhur darajat semakin nyarane hate ka Allah semakin luhur darajat semakin syukur ka Allah semakin luhur darajat semakin sabar karena ujian Allah semakin luhur
derajat. Semakin hade sangka ke Allah, semakin luhur derajat. Semakin sono ke Allah, semakin luhur derajat. Semakin luas wawasan keilmuan tentang dawuh Allah, tentang Quran, ilmu Allah, semakin luhur derajat. Semakin taat karena aturan Allah, semakin luhur derajat. Semakin getol ngalakonan perintah Allah, semakin luhur derajat. Semakin terjaga tina larangan Allah, semakin luhur derajat. Terus kayak gitu. Terus. Da derajat mah eueuh eureuna. Daya eureuna. Allah, 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 Allah. Oge sakabeh jelema nu untung iwati etan untung teh mawi ku Allah didawuhkeun dina surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Kabeh manusia teh rugi. Nu beunghar rugi. Nu pinter rugi, pejabat rugi. Nu gagah rugi, nu sohor rugi. Kabehana ge nu untung. Saha atuh nu untung? Illal ladzina amanu wa amilus. Eta we kitu. Nu untung teh. Urang teh ngaji ngariung nya dina majelis seperti kieu thalabul ilmi neangan pangarti. Anu hakikatna pangarti teh nyaeta tidak tina dawuhan Allah eta teh. Lajeng dijabar luaskeun ku junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng dipraktekkeun dina kahirupan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Da ulama mah eueuh nu ngarang. Teh nu ngarang. Eueuh nu ngarang agama eueuh. Ya. Wanu ngarang karena aturan Allah teh aya. Ya. Kekuatan akal hanya mendampingi, kekuatan akal hanya berkhidmah. Berkhidmah karena pituduh Allah. Berkhidmah karena dawuh Allah. Akal teh kitu. Akal teh teu memproduksi aturan sorangan. Kada bisa salah. Ayeuna aya anu ngabahas malah tadi Buya ngadang aya nu ngabahas bahwa ya agama teh meunang nyieun akal jelema cenah. Tuh. Naon cirina? Cirina eta geuningan cenah sok aya beda pendapat para ulama kan. Cek ieu imam ieu paantel kulit laki jeung awewe batal. Imam Syafi'i jeung ieu imam ieu henteu batal gitu kan. Nah, berarti usaha ditangtukeun anak ku jelema. Jadi produk satu akal jelema teh jelema. Ieu pemikiranana ngaco. Ngaco. Ya tong dianggap bener ngaco. Ieu ieu aturan ti Allah Ta'ala teh ku Allah Ta'ala teh dibagi hiji aya anu ditangtukeun ku Allah Ta'ala teu meunang beda ya, teu kudu berpikir deui teu naon hiji urusan akidah, kadua urusan akhlak. Akidah jeung akhlak ieu kabehanana sarua, para rasul sarua, para nabi sarua, nu beda pendapat. Akidah jeung akhlak dibimbing ku Allah kalayan dawuhanana dina Quran kan.
dibimbing ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku dawuhanana sareng praktek anjeunna disebat sunnah teh eueuh nu beda pendapat matak lamun beda pendapat dina akidah pasti aya nu ngaco hiji eueuh nu beda pendapat dina akhlak mulia tah terus ayeuna ya agama teh dibagi tilu di jero teh Islam teh hiji aqaid keimanan dua ihsan nyaeta akhlak adab katilu adalah syariat Islam tadina syariat Islam dibagi deui dua hiji syariat Islam teh aya anu paten ti dituna we paten eta mah nu matak sepakat kabeh disebut mujmaun alaih diijmakeun disepakati di zaman para sahabat keneh para tabi'in para tabi'in sakabeh pemikiran akur dari kekuatan akal mah berkhidmah wae wungkul ya berkhidmah da pituduhna mah ti Allah lain tina akal ti Allah jadi akal mah kekuatan akal mah hanya melayani eta gitu kan kanggo ngadohirkeun kebenaran ya ku akal gitu kan kudu ngagunakeun akal ya keur ngadohirkeun kebenaran teh kebenaranna geus aya atos lain produk akal kebenaranna mah al haqqu mir rabbika dawuhan Allah kebenaran mati pangeran maneh lain tina akal maneh lain ti makhluk lain ti pangeran maneh ti saha ti Allah jalla jalaluhu. Nah ieu nu mujma' alaih teu meunang beda nu geus diijma'keun mah teu meunang matak jelema nyulayaan ijma' mah heuh da diancam ku neraka tuh nyulayaan ijma' mah. Nah nu kadua syariat teh aya anu diikhtilafkeun artina diikhtilafkeun teh adalah ku Allah subhanahu wa ta'ala hanya dipaparinan aturan secara umum. Nah lajeng dipaparinan kaidah-kaidah ku Allah ta'ala tidinya sok akal sina nah sok akal sina melayani akal berpikir kaidahna ti Allah tos ya aturanana secara umum geus aya secara umum ngan henteu diperinci ku Allah taala ti ieu adalah kawenangan ti Allah kasaha kana akal kasakur akal manusia kasakur akal bangsa jin ku Allah dibere kawenangan pikeun ngalacak ieu pituduh Allah anu ku Allah teh diumumkeun dikerahkeun we akal teuh maka ti dieu pamanggih akal rupa-rupa aya nu manggihan teh A aya nu manggihan teh B aya nu manggihan teh C kapeung akur antara pemikiran A jeung B kapeung beda antara pemikiran A jeung B da ti ditu nage diumumkeun ti ditu nage
Nah, lain produk akal sebenarnya mah. Da ku Allah geus dipaparinan qawaid kaidah-kaidah. Nah, tapi kewenangan ti Allah, ieu teh rahmat ti Allah. Mata perbedaan pamanggih ya, akal ulama-ulama ahli gitu kan, eta teh jadi rahmat ke umat. Kitu eta mah kadeudeuh Allah. Kadeudeuh Allah. Aturanana ti Allah, lain meunang akal. Akal mah teu memproduksi aturan. Paham teu? Bahwa bijilna beda antara pemikiran ulama A jeung ulama B, gitu kan? Ingat, bukan berarti produk akal A jeung produk akal B teu murni kitu. Naon sababna da pituduh secara umum ti saha? Ti Allah, ku sabab ku Allah diumumkeun, ketika rek diperinci ka handap, dikerucutkan di dia butuh pemikiran. Maka para ulama-ulama ahli ijtihad bangkit berpikir. Teu sekonyong-konyong berpikir hanya otak melulu, tapi berdasarkan qawaid, kaidah-kaidah. Berdasarkan keterangan-keterangan ti Allah, dibaca sadayana ku ulama ti A nepi ka Z ayat Quran, dibaca sadayana hadis ti nepi ka A nepi ka Z kabehanana. Dibaca alam ieu ku ulama, boh manafi'na kamanfaatanana, boh madaratna keur nangtukeun hukum. Engkenah nu asupna ieu teh kana wajib perintah teh apakah kana sunat? Da ku Allah teu disebut wajibna, teu disebut sunatna. Nah ieu teh larangan teh asupna teh kana haram atawa kana makruh? Da ku Allah teu disebutkeun haramna, teu disebutkeun makruh. Oke, berdasarkan ilmu-ilmu kan, alat lain dasar kebodohan, lain nafsirkan Quran hadis ngeunah, nah lain hanya modal bahasa Arab bungkul itu bisa. Kudu berdasarkan ilmu-ilmu dan oke berdasarkan ilmu-ilmu penunjang, termasuk ilmu penunjang teh adalah mengenali karena manfaat jeung madaratna ieu alam keur nangtukeun hukum ieu teh. Tidinya pamanggih ulama teu saruar. Bijil weh nangtukeun teh ulama ieu mah A hukumna teh, ulama ieu mah B nangtukeun hukumna teh, kan? Tapi kawaidna dianggo. Kan? Payung hukumna aya boh parentaan boh larangan ngan diumumkeun ku Allah Ta'ala. Jadi lain murni produk akal, teu seperti tudingan jelema anu belegu, anu bodoh, tuluy nuding bahwa ieu syariat teh produk akal jelema. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan pahami ku urang sadayana, hayati ku urang sadayana. Allah, 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 Allah. Insyaallah. Allah. Tak urang mah umat anu teu dibere kamampuhan berpikir seperti para ulama mujtahid, urang mah babari, tinggal urang pilih kelir acak corak pek reka ulama nu mana urang nuturkeun, pek urang rek make karena pendapat ulama nu mana asal bener-bener ulama ieu teh ulama mujtahid. Catatan eta asal ieu ulama teh ulama mujtahid. Anu ulama mujtahid teh di zaman kiwari mah geus susah. Susah kacida.
beda dengan di zaman karuhun urang, di zaman aki urang kaluhur masih loba ulama mujtahid teh. Kadieuna mah geus susah ulama mujtahid teh. Najan ulama di zaman ayeuna mah muqallid we. Najan ulama muqallid we muqallid. Malah di zaman luluhur urang oge saking tawadona pantar Syekh Nawawi oge anjeunana jarang sekali anjeunana nguningakeun dina tatkala netepkeun hukum hiji perkara, nguningakeun ceuk anjeunana jarang pisan Syekh Nawawi tinggal ku urang, padahal mujtahid eta teh. Intaha syaikhuna qala anu qala syaikhuna qala hartina syaikhuna teh naon guru kami cek guru kami kieu qala imam anu qala imam anu itu nyutat we gitu kan. Tah kitu eta teh pantar Syekh Nawawi bari masyhur karomahna, bari masyhur kailmuanana. Dugi ka Syekh Nawawi teh di Arab teh disebat titelna teh Sayyidu Ulama'il Hijaz, junjunan ulama Hijaz. Hijaz teh Saudi ayeuna mah. Baheula mah memeh Saudi mah disebutna teh Hijaz. Tah Syekh Nawawi teh kitu. Tapi mun urang manungan karena kitab-kitab Syekh Nawawi sadayana meh disebat 90% lebih anjeunna mah teu nangtoskeun tina ijtihad anjeunna. Dan anjeunna lebih memilih kana buah ijtihad ulama mujtahid lain ketimbang ijtihad anjeunna. Padahal anjeunna ge mujtahid. Allah. Masya Allah. Jadi komo pantar urang meureun kitu meureunnya. Ya, komo pantar urang. Komo pantar urang. Catat iku urang. Ya. Catat. Allah, 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 Allah. Tak urang teh makhluk nupang bagja-bagjana. Urang dipasihan kemuliaan ku Allah nyaeta ku dipaparinan iman teh. Tuluy dipaparinan ilmu Allah. Tuluy dipaparinan kemampuan pikeun ngamalkeun eta ilmu. Teh, ta ieu nu nganaikeun derajat teh. Semakin memperluas ilmu Allah diasupkeun ka dada urang, semakin luhur derajat. Semakin loba jeung hade dina ngamalkeun eta ilmu, semakin luhur derajat. Komo beh dituna dina nyebarkeun ilmu, beuki naik luhur deui derajat. Allah. Ieu syukuraneun tah. Aya deui syukuraneun urang teh. Naon syukuraneun teh? Syukuraneun teh urang teh boga sanad Islam ieu, iman ieu, ihsan ieu, ilmu ieu, niat ieu, amal ieu, akhlakul karimah ieu, kalimat thayyibah ieu, sanadna ti junjunan alam. Sanadna ti kakasih Allah nu paling diagungkeun ku Allah. Umat Nabi Isa alaihissalam sanadna ka Nabi Isa alaihissalam. Umat Nabi Musa sanadna ka Nabi Musa alaihissalam. Kan? Umat Nabi Adam alaihissalam sanadna ka Nabi Adam alaihissalam. Umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu sanadna iman Islam ihsan ieu ka saha? Ka saha? Kangjeng Nabi Muhammad. Tah ieu syukuran deui wae. Jadi lain ukur orang syukuran menang iman Islam bungkul dah umat
para rasul nu ti heula oge loba nu meunang iman Islam teh. Aya deui syukuraneun teh naon? Urang boga iman Islam teh deui melalui jalur saha? Teu. Jalur teh adalah jalur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah tambahan deui. Urang kudu tambah deui syukur. Sabab ieu sanad ka junjunan teh nya. Itu rupa-rupa sanad ka Rasul teh. Ya, aya sanad ka Rasul teh melalui jalur ahlul bait Nabi, dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aya melalui sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Dzurriyyah Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi bergerak di zaman Nabi nuju meneng keneh sabada Nabi wafat bergerak nyebarkeun deui ieu ilmu Allah, nyebarkeun deui ieu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka sakabeh dada-dada manusia kan. Tuluy semakin merebak ke berbagai negara. Lunta ieu para sahabat Nabi, lunta ieu keluarga Nabi, keturunan Nabi. Dan terus ngajalankeun tugas anu agung nyaeta nasrul ilmi, nasrul din, nasrul iman, nasrul Islam, nasrul ihsan. Nyebarkeun iman, nyebarkeun Islam, nyebarkeun ihsan ieu. Masya Allah ya. Lunta ieu di Madinah teh burber, di Mekah teh burber. Anu calik di Madinah, anu calik di Mekah mangan sakedik. Sahabat Nabi bayangkeun 165.000 sahabat Nabi gitu kan. Sok tinggal anu dikuburkeun di Madinah sabaraha aya kana 10.000 nu dikuburkeun di Madinah eta ge sabada marantenanana ngaprak ke berbagai negara nyebarkeun iman Islam ihsan ieu. Kembali ke Madinah lajeng warafatna di Madinah. Ari anu 100 sekian puluh ribu di mana? Da di Mekah masa kedik. Pangseuseurna sahabat Nabi nu dikurebkeun, nu disebat dikurebkeun di Mekah mangan ukur di Madinah teh eta. Nyaeta dibake. Di Uhud, syuhada Uhud ngan 70. Di syuhada Badar ngan welasan 14 sanes. Coba aya di Mekah sabar puluhan. Anu kapena kubuya riwayatna ya sekitar 50-an sahabat Nabi nu aya di Ma'la. Kan? Keke aya nu 100 sekian puluh ribu di mana? Wah ngayang jang ngayang. Wah, kaditu ka dieu kaya. Nyebarkeun ajaran Nabi sabab Nabi parantos wanti-wanti ka sahabatna liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Saha anu nyaksi ka kami, narima ilmu ti kami, maka boga tugas kudu nyampaikeun ka sakur nu teu kungsi papangijeng kami. Dicekal panggeuh eta teh ya ku para sahabat Nabi termasuk keluarga Nabi. Nyebar ka ditu ka dieu. Islam semakin menyebar buset ka Indonesia. Tah nu asup ka Indonesia ka Nusantara termasuk Malaysia, termasuk Singapura, termasuk Brunei, termasuk Thailand adalah para wali songo. Seseueurna wali songo adalah dzurriyyah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaita para habaib teh, nyaita disebut Ba'alawi teh. Catat ya, nu ayeuna keur rame teh geuningan ngabatalkeun nasab Ba'alawi itu kan. Aduh, palalaur eta. Ya, naudzubillah min dzalik eta.
ngabatalkeun nasab batur tong boromah ka wali ka ulama nya, ngabatalkeun nasab sasama muslim nu biasa ge geus mata kupur, cukup mata kupur teh kobongan nasabkeun wali, ngabatalkeun nasab wali nasab ulama. Tak eta nu nyebarkeun teh ngan peda anu asup ka urang ya. Harita baheula dina masa perjuangan dakwah Indonesia ngageblek kafir, ngageblek Indonesia teh teu nyaho ka Allah. Geus boga agama di Indonesia nage nu Hindu nu Buddha nu Konghucu nu nyembah kana panon-pae nu nyembah kana macam-macam. Nah, di dieu disumputkeun, dikebelakangkeun eta teh teu ditembong-tembong. Sebagai dzurriyyah Nabi teh teu ditembong-tembong, nu ditembongkeun mah nyaeta nu terpenting we. Naon? Nyebarkeun ajaran Nabi nu terpenting eta. Henteu ngagul-ngagul nasab henteu. Ya. Masya Allah, nyebar weh di Indonesia ieu ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sanu nyanakna dzurriyyah Nabi. Ti dituna teh dzurriyyahna teh sami Wali Songo jeung Habaib nu ayeuna rame teh sakaruhun sarua ti Imam Ubaidillah, manuskripna wah di berbagai negara manuskripna teh gitu kan, bukti-bukti nate, gitu kan, sarua ke ditu ka Imam Ubaidillah nu disebut fiktif cenah, cek nu ngabatalkeun mah kan. Tah sarua eta teh. Tak ieu syukuraneun deui wae urang teh bahwa urang mah mata rantai iman Islam ihsan teh nu dugi ka jungjunan teh ngalangkungan seueuputuna jungjunan. Alhamdulillah, syukuraneun deui teh, syukuraneun deui, masya Allah. Rawi-rawina syukuraneun, masya Allah. Syukuraneun. Allah, 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 Allah. Tamah deui loba keneh syukuraneun teh. Naon di antarana syukuraneun teh? Di antarana ku Allah diraksana Quran. Ari kitab suci nu sejen mah ku Allah teh teu diraksa. Sehingga bisa disalah gunakan, bisa dirubah-rubah ku tangan manusiawi. Sehingga dina nyikapi kana kitab-kitab samawi nu sejena dina zaman ayeuna, di zaman Nabi keneh kapungkur tos dirobah-robah. Dawuh Nabi urang sallallahu alaihi wasallam dina nyikapi kitab-kitab samawi, la tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'a. Aranyeun ulah ngabenerkeun kana sakabehna jeung ulah ngabohongkeun kana sakabehna. Naon sababna ngabenerkeun kana sakabehna aya bohongan, ngabohongkeun kana sakabehna aya beneran. Makna ngimankeun jeung ngagungkeun kana kitab samawi kabehanana nu asli, maksud urang mah nu aslina dan lain nu geus dirobahna lain eces tong hes eces henteu itu. Nah syukuraneun deui wae. Naon deui syukuraneun deui wae teh? Syukuraneun deui wae teh ieu bahwa anu nyerap ilmu Nabi nu ngamalkeun ilmu Nabi di jajaran sahabat Nabi sareng keluarga Nabi sadayana udulun dawuh Nabi sadaya sahabat Nabi mah adil kabeh. Moal linyok, moal bohong, moal curang, moal hianat, sadaya sahabat Nabi dijamin ku Nabi. Sehingga jungjunan ngadawukeun ashabi kan nujum, sahabat-sahabat kami mah laksana bintang-bintang petunjuk arah di langit.
bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, kasahabat nu mana bae aranyeun kabeh nuturkeun maka pasti aranyeun kabeh bakal menang pituduh ti Allah taala. Tuh matak man sabba ashabi sahajalma anu nyaci ka sahabat kami sahabae tuluy wani-waninya campah, wani-wani ngahina, wani-wani nyaci ka sahabat Nabi, maka Allah la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah moal narima sakabeh amal soleh nu wajibna nu sunatna moal diterima ku Allah lamun wani-wani ngahina ka sahabae sahabat Kangjeng Nabi Muhammad. Tah di dieu salahna Syiah, di dieu salahna Syiah ya. Dulur urang eta teh lain musuh urang, nu beda teh Syiah teh dulur urang kan. Iman ka Allah, iman ka Rasul, iman kana Quran, iman gitu kan, iman kana sagala nu wajib diimani. Di dinya aya salah naon dina salahna teh kan. Di antarana hiji, di antarana salahna dulur urang-urang Syiah teh adalah ya, dina benci ka sahabat Nabi. Lihat salahna teh ari cinta ka ahlul bait Nabi mah nya ahlu da urang mah kudu cinta ka sararea oge. Ajaran Rasul mah boro-boro ka sahabat, boro-boro ka kulawarga Nabi, ka sasama muslim kudu cinta. Lain kitu kudu cinta, ulah ngewa, ulah ngamusuhi gitu. Ajaran Rasul ieu ulah ngagorengkeun, ulah gibah, ulah mitnah, ulah ngawadul, ulah jalir janji ka sasama muslim, malah palebah adil, palebah nyaah, palebah nyeun kahadean teu kan. Kasakabeh makhluk Allah hatta ka kafir sekalipun urang keukeuh kudu nyaah, urang keukeuh kudu adil, urang keukeuh kudu hade. Tuh komo ka umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW nu beriman komo eta mah catat ieu ku urang. Mata ketika dulur urang ieu urang Syiah ieu ngagorengkeun Sayyidina Abu Bakar, Siti Aisyah, sareng Sayyidina Umar dan sebagainya gitu kan. Nah, di dieu ieu salahna ieu salahna ieu salahna. Kedua aya salah teh naon dina riwayat-riwayat anu ieu riwayat teh ya disandarkeun ka Nabi. Padahal kieu teu aya ieu riwayat-riwayat di para ahli hadis. Teu aya ieu riwayat-riwayat teh. Ya. Ta ieu tuluy dicekel pageuh bari ieu teh bentrok jeung keterangan-keterangan nu jelas-jelas aya riwayatna. Ari teu bentrok mah teu masalah. Ngan ku sabab bentrok ieu teu kan, maka kuduna nyokot kanu sohe, kuduna nyokot kanu riwayatnya jelas gitu kan. Nah iya riwayatnya ya jelas ya teh ya, riwayat ti Nabi riwayatnya gitu kan, hadis-hadis anu da eueuh atuh riwayat eta teh di kalangan ahli hadis kan. Kata mah bentrok deui gitu kan, mun teu bentrok onaman kan masih bisa ditolerir. Tah kitu diantawisna timbul we amalan-amalan anu amalan-amalan ieu teh bentrok jeung agama. Lamun dina Asyura teh nya Asyura neungeulan maneh nepi ka ngaluarkeun getih urang Syiah mah eta teh alus kitu, eta teh pengorbanan, eta teh alus ceuk maranehna mah mun bisa ngaluarkeun getih nepi ka dikeuretan awak sorangan. Allah dipecutan awak sorangan meratap ai tanggal 10 teh naon ieu teh ai tujuanna mah hade ngiring berkabung kan ku wafatna Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu.
wa alaihi salam. Ku wafatna Sayyidina Husain di Karbala, ngiring berkabung. Alus ari ngiring berkabung mah gitu kan. Ngan eta cara jadi gitu kan. Jadi sulaya jeung syara itu. Tah itu jadi salah di antarana. Nah, Allah. Tak urang boga jalur teh urang mati dinya. Naon deui urang teh kudu syukur teh bahwa sanad keilmuan mata rantai agama urang mah adalah di jalur para wali-wali Allah. Lain sekedar ulama, lain sekedar terpercaya, tapi kelasna ulama na oge tingkatan ulama wali Allah nu masyhur kawalianana, masyhur karomah-karomahna. Dalam munte ya jang munte aya karamatan ngislamkeun sa Indonesia teh lain sulap. Ngislamkeun nu geus boga kayakinan, aya ngislamkeun nu bolo anu naon anu blong keneh mah kitu leuheung. Ieu mah lain geus boga kayakinan kudu ngabongkar eta akar keyakinan, dibongkar diganti ku keyakinan anu anyar. Pan eta teh dan lain hal anu gampang ieu masa Indonesia Masya Allah. Lamun lain karamat mah kusabab baheula mah bruh breh nyata dawahanana teh lain kanya keterangan bahasan baheula mah ajengan teh ulama teh baheula mah para wali teh, tapi bukti baheula mah saciduh metu saucap nyata ari ku bukti mah piraku teu percaya sarada oge. Ta ari ayeuna mah urang nu disebut ajengan teu bisa ngebuktikeun, ukur ngomong matak lamun teu kuat dalil urang mah heuh wayahna we teu dipercaya. Nu kuat dalil oge loba anu teu percaya, komo lamun teu kuat dalilna. Ari ulama baheula mah teu loba ngadalil. Ulama baheula mah gitu kan ku isyarat oge nyaan bararukti atuh. Ai ku bukti mah kumaha. Masya Allah dan Masya Allah. Tak itu syukuran deui wae bahwa jalur sanad agama urang mah lain dicanak ku ulama anu jore-jore. Nya ulama nya wali nya turunan saha? Sok sing tarik turunan Kangjeng Nabi Muhammad. Sok syukuran deui, syukuran deui geus kitu teh deui kan. Para ulama teh derak-derak nganggit karangan ngajelaskeun anu can jelas dina Quran dina sunnah ku berbagai bahasa. Masya Allah, nepi ka alam dunya loba perpustakaan kitab-kitab para ulama nu terpercaya nepi ka kiwari eta teh. Masya Allah, jadi orang mah moal kehilangan jejak mencari kebenaran teh moal Qur'ana terjaga, sunnahna terjaga, ulama narawina terjaga, kitab-kitabna masih terjaga. Syukuran deui, syukuran deui wae. Alhamdulillah. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah. Malah aya leuwihna. Naon leuwihna teh? Lain ukur ilmu Quran, ilmu sunnah secara zahir, malah ilmu ma'rifat, ilmu ma'rifat. Masya Allah, muncul para wali-wali Allah. Ngadamel sistem, ngadamel torikoh teh tarekah cek urang Sunda mah. Sangkan ati ieu muslim mukmin nepi ka Allah ngadamel tarekah. Teu. Dan muncul Imam Abdul Hasan Asyadzili gitu kan. Anjeunna ngadamel tarekah. Dipraktekeun teh nya ade bara rukti nepi ka Allah.
muncul Imam Abul Qasim Junaidil Baghdadi, muncul Imam Ma'ruf Al-Karhi, muncul Imam Abu Bakar Ash-Shibli, muncul Imam As-Sari As-Suqti, muncul Al-Imam Abul Qasim Junaidil Baghdadi, muncul Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu kan muncul deh, itu kan Imam Sadi Mursi, Abul Abbas Mursi, muncul Imam Habib Al-Ajami, muncul ser bedena deui itu kan, muncul Imam At-Tijani, muncul ser sadayana nu salah torikohna, sadayana nu salah torikoh mah salah sote eta mah nu beh dieu we eta mah nu bararodo teu ngaji kana hukum gitu kan, dari ti ditu nama kabehana ge bener torikoh mah eta mah nu bararodo teu nyaho ilmu syariat bose kana torikoh gitu, teu dibarengan kabingbing ku ilmu syariat. Aya nu ngagilak ilmu syariatna itu kan, siga we ieu teh ti Syekh Abdul Qadir, siga we ieu teh ti Imam An-Naqsyabandi, Imam Bahauddin, siga we ieu teh padahal naon gitu kan, beung ya para muassis thariqah beung tina kalakuan nu nyimpang tina Quran jeung sunnah, sabab kabeh thariqah dibangun di atas Quran jeung sunnah kabeh eta teh. Da moal nepi ka Allah atuh itu asasna lain tina Quran tina sunnah mah da moal nepi ka Allah na oge moal. Eces henteu. Tah kitu. Nah, thariqah teh naon tarekat ahli tasawuf ya, sakabeh sanad iman Islam ihsan kabehana oge nudugi ka Rasulullah sallallahu ahli tasawuf kabeh, ahli hadisna ahli tasawuf, ahli tafsirna ahli tasawuf, ahli fikihna ahli tasawuf, mujtahidna ahli tasawuf, ahli tasawuf ya. Masya Allah, akidahna sami sareng Imam Asy'ari, Imam Maturidi sami tete sadayana seragam, ahli sunnah wal jamaah kan. Mata lamun anti kana tasawuf, anti ka sufi itu kan, anti kana thariqah, anti ingat ya eta geus lain ya tah ya, selain ya selain sanadna ya ka mana ya mengkolna ya geus teu puguh ieu sanadna ieu kan, mata rantaina teu puguh, lamun ditingali ku urang kabeh dipariksa kabeh ahli tasawuf, kabeh sufi. Geuning eta loba sufi-sufi anu menyimpang tina syariat, mun nya nyimpang tina syariat ya eta mah nu bodona bisa hayang nyaho. Meureun eta mah teu ngaji eta mah kitu. Catat ieu ku urang, catat ieu ku urang. Tong ditudingkeun ka Kangjeng Syekh Abdul Qadir, tong ditudingkeun ka Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, tong ditudingkeun ka Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, tong ditudingkeun ka Imam At-Tijani, tong ditudingkeun kan ka Imam Abdul Karim As-Sammani jeung sabangsana kade. Da itu mah mujtahid wungkul atuh kan. Allah eces ente jelas syukuraneun deui wae alhamdulillah geus kitu teh jang alhamdulillah urang teh ku Allah dijedogkeun di Indonesia. Aduh, Masya Allah, negeri anu mayoritas muslim loba sadunya ayana di mana? Bari di Indonesia mah ahli sunnah wal jamaah, sufi, ahli tarekat, kabehanana bisa disebut 99,9%. Aya Syiah, aya seutik, aya dulur orang nu milu kana Wahabi, aya angan seutik, kita seutik. Lihat.
Ai 99,9% nama ahli sunnah wal jamaah, ahli tasawuf, ahli thariqah saja. Allah urang cicing di negara nu subur makmur gemah ripah loh jinawi urang mamu nancepkeun itek ditancapkeun ya jadi tangkal urang mah ai di negara sajen mah nancepkeun tangkal teh jadi itek dah. Coba udara di urang mah aduh nikmat cai cor bubuah di itu di dia, masya Allah, nikmat. Da buya mengaprak ke bahasa babara negara alam dunia diaprak ku buya tiba heula ti bujang kene wah nu nikmat siga di Indonesia masya Allah. Di Indonesia mah tuh ngadenge bangkong, ngadenge tongeret, ngadenge manuk, ngadenge kan? Bener ente? So kayaknya orang di Mekah yang ngadenge tongeret. Saha nu ngadenge tongeret? Da kelar tuh ngadenge tongeret teh. Ya. Janari geus ngadenge kongkeng kang bangkong teh gitu kan di urang ngadenge kene gitu kan. So kayaknya urang ka negara mana bae hayang ngadenge bangkong hese. Allah. Ngadenge manuk hese di urang wah ngadenge manuk teh di dieu Allah wasallam aya deui di urang teh syukuran teh naon urang mah pamarentahna mayoritas muslim pamarentahna oge masya Allah ngadukung karena ngajalankan agama masing-masing dibebaskan ku pemerintah. Dek ngaji urang nepi ka subuh aya nu nyarek pemerintah. Rek salat tahajud urang ayeuna nepi ka subuh aya nu nyarek. Subhanallah. Syukuran ya di negara saja mah di Arab Saudi dek di Mesir dek di mana baik di Malaysia we buyar mendedet ke Malaysia aya aturanana teu bisa sagawayah ceramah teh kudu aya surat heula ti pemerintah kan buya we nu tara aya surat teh daun sababna ada geus warawuh buya mah gitu kan di ditu mah kudu aya surat ti pemerintah ieu teh disensor heula teu meunang leuwih ti jam 11 urang mah ayeuna geus jam 12:30 ngajedog kene di dieu nu ngabubarkeun geuning sok aya cenah di pangajian dibubarkeun eta mah karana aya sesuatu eta mah karana aya naon sesuatu eta mah teu kan sok mana pamarentah nu nyarek ngaji deui bener henteu didukung ku pemerintah da kahadean ngaji mah bayangkeun ku urang ngajak jelema soleh ngajak jelema bager ngajak jelema ngikat silaturahmi ngajak jelema bersaudara ngajak jelema berbuat kebaikan cing mana anu salah pamarentah ke bakal atoheun bahwa bangsa rakyat jadi bersilaturahmi kabeh bersaudara kabeh muslim jeung non muslim akur tuh saling hormati saling tulung saling dukung coba atoh pemerintah da pemerintah bakal bingung lamun saling caci saling maki laras henteu tuh alhamdulillah di wae alhamdulillahirabbil alamin geus we lamun ditek-tek mah da moal geus walhasil urang sadayana sing loba syukur we geus ka pangeran walhasil sing loba syukur sabab nupang tohaga na nikmati Allah anugerah ti Allah teh urang adalah umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah diriung-riung seperti kieu teh supaya inget kana hebatna anugerah ti Allah sok aya muludan sebenarnya mah supaya inget hebatna anugerah ti Allah kuwasilah wujudna Kangjeng Nabi Muhammad intina makadinya
intina mah ulah poho karena hebatna anugerah sabab Rasul diwujudkeun teh ieu teh wasilah nu pangtohagana. Dek di mana urang menang iman Islam teh kan urang jadi umat panghadena teh meureun we urang jadi Rasul nu panghade jadi umat Rasul nu panghadena Rasulna nu panghadena sehingga urang kaciwit kulit ke bawah urangnya disakompet daun ke tapi dina makna kahadean tuh kusabab Rasul pangagungna urangnya umat dupang gitu alhamdulillah tah muludan teh kitu alhamdulillah ku guru urang diriungkeun nuhun ieu pangaresana kersa jangan udin di dieu sareng sakula warga parantos ngariungkeun urang ngingetan sangkan urang tong poho kana anugerah nu pangtohagana sagedengeun teh eta urang hadir disuhunkeun doa kanggo panganten baru ya putrina ya kersa ajengan di dieu anu enggal keneh lebet kana bahtera rumah tangga malah sadayana kulawargana sanes anjeunna wungkul muga-muga keluarga besar kersa ajengan udin di dieu sarundayana dzurriyyahna ku Allah taala dijenengkeun janten kakasih-kakasih Allah dijenengkeun janten ahli iman ahli takwa sadayana dijenengkeun janten ahli kasalamatan kabagjaan kamuliaan sadayana di dunyana di alam kuburna di akhiratna sadayana pon kitu deui urang sadayana sareng keluarga besar urang sareng turunan urang sareng inung bapak karuhun urang guru-guru jeung murid-murid urang dulur-dulur jeung sobat-sobat urang tatangga baraya urang ahli kampung ahli negeri jeung pamarentah urang jeung rakyat urang sadayana muga-muga ku Allah diselir janten ahli iman ahli takwa ka Allah diselir jadi ahli surgana Allah diselir jadi ahli kasalamatan kabagjaan kemuliaan keuntungan anu abadi nu hakiki kalayan keagungan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga-muga sing dikabul ku Allah taala wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahul fatihah. Dicekapkeun sakitu hapunten tina sagarupi kalepatan kaluputan oge doana ti sadayana nya uya rek lulumpatan ya aya jadwal hiji deui di Bandung ya wassalamualaikum warahmatullahi